upami teu aya pitulung agan lapor we panginten ua teh nuhun agan Semar bener nangka badranaya gitu nuhun poho sorry gua jadi yakin sampean dah yang kawin Semar sumuhun nun ya eta kadewe dilaningrum leres genti ku bieu mah nanaonan ya cing gablek kakenya sebenarnya nah gablek bebengetan teh kumaha badranaya eling sampean ih motorogan sia jebeu numawi wa ulu itu si edan sedan ya bro kabina-bina teuing sia teh ngahina teh kain teh alah ampun teuing coba itu make nu kitu kameramen pamenak pak tina gawir aduh sia teh ngahina bete kain nyebut jebau jebeu apunten ngacai aja aduh ngajar teh tobat ieu Maha Prabu si goblok pakai jeung mahkota segala alah karunya kagegeloan meureun si teh hayang jadi pejabat alah dadaramang sadayana moje moje bagja sadayana warga bagja dadaramang masadayana kawan-kawan datang sadaya kawan-kawan datang sadayana datang bagja bagja maksudna ngalamar parawannya kahayang raja laksanakan sama saya sadayana sabab ganjaran raja akan saya sadayana balad-balad sadayana bagja bakal ngahakan ngahakan naon hadiah umurnya hadiah ti raja dikedenge ku ini didenge-denge teh ngomongna teh dina we sia mah salah lain salah goblok na teu bisa nyebut kagak dapat saya mah hanya saja lamun nyebut teh saja lamun nyebut lamun nyebut lamun nyebut jadi lamun nyebut Bogor teh jalan ke Jakarta ai nyebut Ciamis jalan ke Pangandaran bener alah bener euy ai nyebut dayeuh kolot tatangga saya ya anjing jalan ke Banjaran sama nyebut huntu alat barang hakan nyebut irung alat napas
nyebut panon mata lengan pandangan tangan suku alat ngalangkah teu dipikir heula spontan gila bener nyebut cing canggeling manuk cingkleng cing neten naon cing apa-apaan kayak jalma ayan nyebut kawas nyebut nu gelo teh jalma ayan nyebut Haji apa kakak saya adina itu bisa paman si Apep itu aduh ampun Gusti nu Maha Agung dibere nu hese anjing bapana anak nakal dibere nu hese mangga saya mah tak akan bangga bener nu hese pabelit dia gerak dia apa dia kagak jangan banyak anak-anak kan mah omongkeun belegu kagak jangan itu sekali mah jangan cek maneh teh naon cek nyebut ulah naon cek situ teh jangan anjing ari poho aduh alah nyebut kanyut tatanggana palangkakan anjing ai nyebut bujur pantat alah ai nyebut ngising kababayan alah alah sia nu hese naon nya ieu sia nyebut bool hese anjing ya gampang naon liang tai anjing goblok geuning becus ya teh goblok katipu aing ngeunaan hirupe jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat boh ngaku urang Cikoneng Bojong Soang tetapi pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadina lebah dieu balik pe kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres
nya andenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe leres sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malak jitu munapuroda ngali gincing dulu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal kos nu heueuh ongkoh teu mawa naon-naon ha atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal boh hade boh goreng di ditu mah akibat kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucungik sia mah aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun kasih ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan bener pondok rarawan teh kitu heuh panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangbenerkeun gajah teh ninggal gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha bi teh kitu gajah cing ceuk silaing gajah amal anu goreng gajah karena gajah gadingan gajah maung belangna digadingkeun amal hade karena gajah maung geus era sia era ku si api oman era eta kitu we cindeuk nama urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mumpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa nak munculna merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu mangna bisa riung ciri nah tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang sia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan ulah hirup ceuk urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO ngau jauh-jauh teu nyambung teu nyambung NATO mah da North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only
hartina teh loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata. Da anu penting mah kanyataan. Eta sedikit bicara banyak kerja. Sedikit bicara banyak kerja. Tuh. Nyata. Pok pek prak. Pok nu ngomong pek pikiran, prak pigawe. Kakara boga ngaran tina naon, tina karya. Nah, jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya? Tuh. Nya, diperingati unggah tahun gerak unggah poin tuh. Malah memperingati teh hura-hura teh taleler. Ta. Nya. Numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan. Heeh, gua aya ge memeh main rebutan teh geus sing rebut wae, perebut kadudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Oh, silih siku, silih jejeg geuning bari sabangsa teh. Aya tarik tambang nih. Padahal ku sinirik kitu ge teh. Jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi ka katangkap ku penjajah bus kana obang dibui di jariji besi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi baheula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui. Aya nama dasi ngamal balik tuluy di jarji beuh. Aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh. Ah geus gara roblog ge meureun Pak. Nya. Nah bet atuh geuning. Heuh aneh we aneh ayeuna mah pan ai hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan, agama aya menteri agama. Da baheula mah Pak leuweung teu dijaga. Da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak. Aneh jadi loba pager makan tanaman. Mun cara ngotan baheula mending. Nya. Eta didenge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok. Kacida deui teman. Bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral. Tapi aya pupuhna teu bermoral. Ai pupuhna teu bermoral, nuhun panggih ayeuna hareupeun abdi da didagor juga ngirungna abdi. Eta mah kagila-gila keding. Aneh abdi mah lain aneh su. Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh, kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab. Tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget tujuh. Sono pa tapang apa? Naon jang? Aduh, Ada ke mana, Pak? Usaha jaluk. Komunikasi. Usahana naon? Ah, tong nyaho profesi kolot kemali. Nu penting mah budak mah bisa dahar we. Bisa barang hakane maneh mah jang. Tong apa gawe kolot. Ari cenah mah abah teh sok ngabegal oh. Dong nyaho. Tong apa profesi kolot. Bejakeun lamun anu nanyakeun mah kitu aing teh. Tukang gamang. Bejakeun tukang gamang seniman gitu. Iya. Apa? Naon? Hari emak teh kemana, Pak? Maot. Hari maot teh naon? Maot teh dicana ku Allah. Oh jadi Allah bogoheun ka emak? Si ama. Abong budak.
Ay Allah teh nu kagungan urang anu nyiptakeun urang Oh, nu nyiptakeun inung maneh ayeuna teh dicana ku Allah dan keke katuturkeun ku urang da urang ge bakal. urang ka Allah atuh yo Si eta dek naon ya teh murukan siapa mah? ah urang manggihan emak marukana meureun Allah teh supir helm Abong bodak atuh beureun. nah ya teh cenah mah kawin deui si emak teh maot tong nyaho kawin deui maot di mana kuburanana leungit diratakeun ku Abah dibawa Doh, kumacing. inung maneh teh sabenerna mah Kusaha? ku papotoganana Aduh riat gede kene berarti. bejakeun mah maot teh lamun nanyakeun jangnya Ngaret teu ujang macing soleh ngaret teu pepanjangan. hari ujang lan hari ujang hayang abu sawarga cek guru ngaji mah ujang mah ulah abu sawarga cenah Kudu asup. naon kudu abu akabri Aduh. Mending sarua. ya ieu benyit tuna lampah eta Doh, iya inggih. kalarsan Abimanyu parantos nyamper Semar Badranaya Astajinga Dawala Doh, iya inggih. wah bulan Astajinga abdi bulan anu urang ngareureukeun heula capek wah oh sae mangga yang Kulan wah. Nagara Amarta deuleu Tapi kacoreng 12 tahun di kawasan Kukurawa sumohon wah. runtang ranting aset-aset negara digade-gadekeun Lares air coreng cang wah. diruksak Kukurawa Kantenan. nya emasna minyakna kabeh dikerid ka Astina Batu bara na kerit. aset-aset digadekeun dijualan jeung sajabana Lares wah. sama mena dina 13 tahun ucu Paingan keur mah usum halodo ayeuna deuleu itu lares menit. Paingan coreng. walungan gararing cu Gararing wah. tutuwuhan ayeuna geus eueuh Tos coreng cang. gunung gunul pasir bulistir Sumohon. Lares wah. Haturan wah. Haturan kulan. nuhun cu Eta damang wah kulan. wah Sumohon. ngejeh jang Hatur nuhun ai sehat mah wah kulan. nganya kitu teh awe deuleu Dah kumaha kulan wah. anu aya patula patalina jeung kajadian kaalaman kudunungan dewek ucu Ulah kumaha wah teh kulan. dina 13 tahun anu parantos kalangkung ujang Sumohon. Naon atuh Pandawa jeung Kurawa oh laras wah. Eta ge nguping. nyaeta dina pesta hajat surya di negara Astina Laras. anu tadina panas pesta hajat surya di Amarta Kantenan. nya diayakeun pesta hajat surya di Astina diulem para raja teh ujang Oh laras. Diulem wah. ngan dina mangsa keureureuk Dah nuju istirahat. Suyudana teh ngelekete ka Pandawa Dah. urang heureuyan cenah main dadu Ulah tambah sore-sore mimiti tina siri betrik corengan wah mimiti corengan kubulau tuluy di curang careng beungeut nya ku arep lepi ka duitan tina duitan gede nama negara diborokeun amuing eta atuh da puguh sang kuning cu ahli na nu kitu mah ujang ahli judi keur mah ngukut jin deui oh si eta mah ahli judi wah eta mah ulah di deukeut atuh Pandawa teh ngalengleong negara Amarta na teh cu oh kitu wah Pandawa jadi budak belian sumohon harita para pini sepuh negara Astina ngadesekap Kurawa yen Amarta kudu dibikeun deui oh kitu wah leres mangaruhan deui sang kuning teh
negara Amarta dipasrahkan tapi Pandawa kudu nyorang heula dihukum 12 tahun 12 tahun di leuweung kamiaka sumuhun leuweung ditambahan 1 tahun nyamur sedangkan dina nyamur ulah kapanggih dayeuna ulah tujuh nyamur duka di mana nasibna Pandawa duka kumaha ulah ge teu acan uninga marukada di mana nanya ulah laras ngajajah lemes ayeuna buktina negara Amarta dulu dikerid ujang harta banana uangnya harta karun rakyat Amarta disiksa digawekeun bari teu dibayar amuing tutuwuhan di taluaran paingan mak ucap amuing aji mumpung teh meureun aji mumpung laras atuh kaayaan Amarta runtang-ranting kumaha ngomeanana sumuhun aya soreng canggih mah uang hese deui tapi parendene kitu nya cu genteng-genteng ulah potong sanajan begeng oge ulah digotong katenan ulah waduh kika gua mah tetep nyerak delek hiji katerangan yang wong becik bakal kaciri wong salah bakal katara eta ulah yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana sumuhun yen ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng eta we wa macam eta we pegangan urang mah ulah barina oge pikiran teh anu kararitu padahal aya nu leuwih alus naon tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat eta akhirat wae sumuhun yen urang sakabeh oge bakal baralik deui bakal marulang deui bakal ngageblek deui nya cung sumuhun ngan kitu oge mun apa jalana mun apa pangbalikan nu matak ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahana pun memuncangan teangan elmuna kantenan wa eta supaya jalan molongpong jalan ka gedong laras blus ka alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang eta wa asal apa koncina we tadi dia penting silaturahim teh cu jeung kiai jeung ajengan jeung para pini sepuh nya jeung pepada urang bararea da urang mah geuningan ucu keur diciwitan ku wanci awak keur dialaan ku mangsa wujud keur ditungtut ku umur anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana eta abong kena hariring lain nu kuring haleuang tapi kagungan nu maha wening sumuhun haleuang lain nu urang tapi kagungan nu maha wenang saur padede amung laras eta kulan nya cu sioreng lain nu urang wanya segala lain nu urang sagala rupina oge kulan diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan laras malah dina surat Ar-Rahman kumaha wa nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh tu geuning eta jelas wa geuning nya cu sumuhun rek dipalungkir kabeh oge sararujud kana wujud diantarana awas denge ame rasa jeung ribuan sel anu aya dina wujud urang eta teh sifat-sifatna anjeunna sumuhun telepat anu dipiwarang sujud ku anjeunna ieu kana wujud nu matak cing ati-ati taliti takwa takwa teh naon dina takwa teh aya waro teh waroi takwa teh apik kedah apik wanya segala rupa malah cekolot baheula mah ujang bakulan ulah dahar keur lapar ulah sare keur tunuh tuh naon hartosna ulah dahar keur lapar teh ujang tingali nu lapar da janji kedawak janji ama bener si banyo ge tara janji balawak teh atuh puguh kuman wungkul panaleungeun teh nya bakteri nya wala tuh tong boro make jeung nyaah kabatur diri sorangan geus diri pikannya geus kaluli-luli tah di dieu meureun memeh salat kudu abdas heula teh nya cu
eta Ari Abdas teh ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan aya bangetan aya nu eueuh bangetan mentong nyawa bener antau nanti aya rarayan nya cu sumuhun wa uluh marukana teh kitu cu cing apik di dunya teh ujang oh lares ama gedekeun anu hade ngan kade aya anu bakal bisa ngahalangan kana pahala amal doh naon teh wa hiji nyaeta ngan ukur ngomongkeun batur ngomongkeun babaturan teh kade teh lares geurehan cegekan sawadan cegekan segala ta eta teh salah sahiji anu bakal ngahalangan kana pahala amal oh sumuhun dalapat wa kaduana nyaeta goreng hate na eta katiluna saeutik ka erana kaopatna ubudunya wa eta naon ubudunya dudunya wungkul tanpa mikiran akhirat oh nya istirahat nya beulah teh kitu teh hirup sabelah teh kitu mun baheula nya ngeyeng teuing kana dunya mun baheula mah dajal meuanya tuluy ka ituna tulul amal naon aya tulul amal artina teh panjang lamunan ucu loba ngahayal teh ngahayal we pagaweanna teh ya ngalamunne ngahayal dolim meh nu teu eureun ta eta nya jang sumuhun eta dolim wae nu matak prak ayeuna mah aji diri we ti kiwari kotek tak awak ti ayeuna nya sabab urang teh miniatur ti anjeunna laras miniatur malah hiji katerangan merebeja mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna sumuhun sok balik deui we kana kabodohan hirup teu bisa naon-naon laras diri sasampiran awak sasampayannya daya upayana ge wanya naon apun tenan wa telak-telak masing tilik ulah waka nolak muncan taluk ya benar dina diri urang aya nak kabeh oge gerasa kotek tak oh mohon wa saya leres wa tetep diri urang teh nyaranekeun diri ka anjeunna kudu karena anjeunna sagarupa ge tekadna ucapna lampahna teh nya cu leres terus nyaranekeun eta buktina geuning Pandawa Pandawa kumaha pan sidik judi teh ceuk nagara teu meunang ceuk agama haram diharamkeun kunaon atuh maka dipigawe wake diicip-icip wae atuh ka urang teh artina eta teh geus teu ridho cicing dina aturan anjeunna sumuhun leres wa kadar ayeuna rupa-rupa cenah golongan rupa-rupa paham heueuh eta teh supaya nyararamung ngan dina nyamungna boga rasa ieu aing pangpinterna akhirna jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan doh cukup belengur balaganaya akhirna jadi kasih ku junti teh wa leres wa ai cirina manusia teh dina gawe oh dina gawe gitu wa gawe kumaha lamun gawe na manusia nyaahan deudehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajahit kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh sabar tawakal jeung sajabana ta eta ciri na manusia oh ciri da manusia mah gaib ucu leres eta ciri manusia teh da aya mah anu aya mah ieu sirahna panona ceulina irungna atina jantungna leungeunna sukuna tak kapanggihna yen manusia teh dina gawe oh dina nya eta daek nulung kanu butuh teh nya jang oh eta cing mangpaat urang keur kabalarea hoerunas anpauhum linas yen panghadena jelema nu aya gunana keur balarea sumuhun telepat gua nya jang leres ngan hanya ka kiwari naon wa mang hanya kakeun wa macu mang hanya kakeun kumaha wa teh geus 68 tahun merdeka teh jang leres ngan ieu hate leutik nanyakeun ieu teh heueuh geus merdeka
Kumaha cirita dari namanya ya geus merdeka gitu. Ante nanyakeun ieu mah teh leutik. Peke jararawa eta mah. Nah heueuh ieu teh geus merdeka. Semua. Duka atuh can karaos nya. Ya, jawabna mah ku masing-masing we eta mah wa. Can karaos anu nya. Karek ngaran dibabakeun mana? Pinten karaos. Da ajab jeung ajab tungtung namanya cu. Wabah jeung musibah we. Jelema gara sok ayeuna ngalabelut di setrum. Tuh. Atuh nogna teu megar. Kayak di gunung di Tuara. Temegar. Bangkong diaralaan, kungkang ngalobaan. Baan. Nyajak. Laras. Orai diaralaan, berit riap. Berit ngabrang. Manuk diaralaan, hileud loba. Hileud babu. Nepi ka kieu eta runtah-runtah di walungan. Geus di mana we cereng. Runtah Citarum geus teh nyok ku siling aing ngaliwat jabati bau teh. kiru. Runtah mungkul. Laras. Geus eueuh laukan wah pae. Amuing. Geus teu nyahoan uceng. Aya laguna. Tapi nya cu, Kumaha? mudah-mudahan kapayuna caleg-caleg urang anu bakal jadi wakil urang ke kapayuna Sing laras. sing bener-bener nyalurkeun aspirasi rakyat nya cu. Ih kan tenang. Mudah-mudahan aya kapayun mah wa. Ulah ayeuna kadenge kuat nepi ka harengheng ku dedengean pajajet ku dedeleuan. Tukang newak ditewak. Tukang mariksa dipariksa. Tukang ngahukum dihukum. Dihukum. Eueuh tuturkeun. Eueuh. Daya pemuntahan wa. Geus teu percaya ka partai oge geuning. Geus rare. Percaya teh ka figur. Nu matak artis loba geuning anu jadi pejabat. Pejabat. Teh heueuh kitu. Duka teh teuing wa. Eureun sia Yahudi. Aing ngomong pika nyariun ke Yahudi. Eureun sia kafir. Aing ngomong lain-lain kafir. Tara salat sia teh. Nah memang sholat kudu bebeja, pokoknya tara sholat. Nah. Wah, tong di Bandungan teuing udah kitu mah. Eta teh lain dewek teh nyaksi kasih anu nyaksian kasih lain kudu salat. Nah, Atawa dewek nyaksian. Lain anu ngarti dewek si lain salat kudu bebeja. naon atuh ke jeung tara salat. Tina pagawean. Pagawean kumaha ari Eta teh nemongkeun diri teh tara salat. Ya katemong tina pagawean gitu. Ya heueuh bergug. Lah kumaha katemongna tina pagawean? Definisina Naon cing? ai salat tuh. Heeh. Syaur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf. Naon mutanabi dari akang? Ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Oh mutanabi teh. Heeh. Ai 3 huruf naon bukan? Syaur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf. Hiji shod lam ta. Shod na teh sidqul qauli. Naon artina bener ucapanana. Tuh, aing ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong. Ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek laina. Oh eta teh. Tara wani ngaluwihan jeung urangan kana perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang teu wani Motong. neuteuk, mun pondok teu wani nyambung, mun condong teu wani motong. Pas. Oh eta Tukang salat manyaritana. Tara nyinggung ke batur. leres. Tuh. Ari eta lamna. Lamna teh lainul qalbi. Naon, Artina teh leuleus hatena. Ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan, santun, ramah, tamah, DP-DP, handap asor, tawado, landung kandungan, lair, aisan, ipis, lapis, kana tapel. Tuh. Malapak gedang ngomong lagi. Tara pika nyerieun batur. Cara Aitana teh tarkul ma'asyi hatina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun.
pina di jauhan kamu maksiatna tah sia laku lampak kitu teh sarua jeung nemongkeun maneh tara salat blon katepokna teh tidinya aing sagala rupa oge kudu napak lamun aya nu ngiga teh iga kenangan dah kumaha calana sangkan urang jeung gerak teh akur luyu harmonis jadi luyu gitunya benar mun jelema hirup ayeuna nyaeta kudu napak jeung aturan agama mun hayang salamet kitu oge cenah teu hayang pek wae kumaha manehna da urusanana nya kan da urusanana sabab naon di mana si lain getol ibadah Allah moal untung di mana si lain teh ibadah Allah moal rugi nu bakal kena kurugi jeung untung teh si lain urang-urang keneh bener tapi mun gareuleuk wae sia teh ka aing teh moal dituturkeun atuh aing geuleuh cikeneh eta bieu eta kamari bulan puasa minta dihampura sing sarongkong geuningan nah si belegung pada bieu pada dikeploskeun sia teh puasa mah tamat puasa mah ngan nikmatna teh eta we meureun mangih buka pada jengkolak meureun aya puasa dina bulan naon Ramadan bulan Ramadan artina Ramadan teh naon puasana tamat sia mah hari Ramadan teh hari pembakaran nah hari pembakaran kumari hari dibakar teh aya dua alternatif nah kumaha aya nu ngabakar positif ngabakar negatif ngabakar negatif seperti nu positif ngabakar cai silaing naheur eta teh positif negatif naheur cai meleletna nyu kopi ayeuna ngabakar imah negatif tak kitu jadi dunia ieu teh teu leupas tina positif jeung negatif jadi kumaha urangna benernya munguh nu iman beh dituna nyaeta aya tugas rasul jeung aya tugas iblis ta jelema iman mah nyaeta anu daek diperintah ku duanana dititah ku setan daek naonna dipiwarang ku Allah daek ai ku setan dipiwarang ku Allah daek migawena dititah ku setan daek nolakna jadi gawe tuh jadi ibadah gawena ta benar kan jadi ibadah leungeun teh sia dipake ngawiwirang batur al islamu mangsalama muslimuna bilisani wa yadi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun ku lisanna jeung ku leungeunna kewajiban wajib sia mah lamun salat di masjid ain kudu dikumbah melihat lain beli sekabina-bina dikumbah dah ke masjid mah bersih suku teh tuh aya kenehna zaman kiwari nu kitu nah kabina-bina teh akan aing milu salat tadi pea urutna nah naon ya oke jeung haramna tapi teu naon aya urangna cokorna kana lotor mah kan piraku ari ka masjid kudu kotor mah tuh tak kitu euy dibeda-beda paham teh supaya nyambung jadikeun heula dulur geus jadi dulur sok saling bejaan cing ridho di papatahan cing ridho mah patahan eta cirina umat Islam lamun teu kitu rametuk jadi selama eta daek di papagahannya beda-beda paham teh kudu atoh tibatan sarua mah silaka jo sarua udah silaka tuh kumaha cilaka sarua jeung tina pamadegan tina pagawean tina ngaran we sarua cilaka cilaka kumaha sa Jawa Barat ngaranna Udin we kabeh sok kumaha kitu papangih di jalan teh hor itu Udin ke mana Din ka itu Din naon si Udin nyunatan si Udin wah na beudalang Udin bener na beudalang Udin sinena teh Udin ulah aja teh Udin kabeh serangan alamat tuh anu didagangkeun oge Udin lalakon lagi da Udin pejah cenah geura sok tak jadi ku beda-beda teh supaya nyambung
saya urang ini ke dapur teteh pegawaian batur teh beda-beda nu katel nu teko nu piring nu gelas panaya gunana meureun nu senok bener sok da ilmu mah loba di dunya mah cing nyararabung sateka pola saling wasiatan sampai terugi saling hargaan ya Kang bener beda paham halus kumari Akang beda aya Persis aya NU aya Muhammadiyah baraya urang ngungkul teteh ilmu na cokot hikmahna dicokot hikmahna ulah parasea teteh sarua ayeuna sapertina nyieun seeng di ditu jeung di dieu beda pan beda ngan pan aya dina gawena mah sarua jang hasilna jang hejo maksudna bener eta deuleu ulah jeung parasea silih omongkeun tong pamali jangan naonan atuh jangan ilmuna jeung itu jeung ieu ge sok sing wawuh we sing jadi lamun percaya Allah geus nyieun neraka bener sing jadi baraya fashhadu ala anfusikum saksian diri maneh cukup we ku maneh ulah nyaksian we batu ripuh mata kering Kang batur kabeli mobil urang nu panasna batur kabeli sawah urang nu panasna eta teh hirup teh dipake nyaksian batur we bener Kang burukan deh di Taman Cibaduyut aya nu ngitun syarat cikan buka toh di Taman Cibaduyut tak kitu euy hirupnya jadi ku ayana ieu ayeuna hiburan wayang golek teh pek ajang silaturahim man ahabba ayyub satulahu fi rizqihi wa insyaallahu fi asyarihi fal yasirahimah naon teh jadi saha-saha jelema anu resep jeung mencinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna dilobakeun rezekina kitu cek aing oge bener kudu sering silaturahim tuh cenah eta tina wayang atuh itang-etang nyiar luang tina wayang cenah wayang haram keun bae da nya cobaan leg-leg boro-boro wayang gelas oge aya dibaledokeun gitu Quran oge haram naon oge haram lamun dijejak atau lamun dihalung-halungkeun atau diduru aya positif negatif aya positif mah baca eusina pigawe da ieu di dunya teh teu leupas dina positif negatif bersok bener gunakeun duanana gunakeun ulahnya beulah gitu copot hikmahna we barokahna Kang mode ieu kabel setrum masak dok gunakeun kumaha asalkan hurung ulahnya beulah setrum mungkul gak bisa ngagerebek bisa teh setrum jadi kepae Kang tah sadiakeun di bohlam meuli hurung jadi mampat rai weh datang apa nur cahaya teh nya nur biji kana hate tadi mana geus hurung ulah dipencerong lampu nah kalah beuki silo gunakeun caangna manfaat teh bisa nyeun hate teh ulah burakem alhamdulillah Gusti di lapang TVRI teh nya kumun urang Cibaduyut heubeul dewek teh panggih urang Cibaduyut lami Kang malihan anu ti tebih anu ti cagetna kararempel di dieu nuhunna wakabul teh ye wakabul kalarasan wakabul sumping aduh nya minang-minang teuing nya urang kana TV asa sering Kang tangke mah kahareup euy dina alam cagih mah ngawayang teh jero kulkas sekali-kali ya hari dibuka teh teas teh beteung kopi cari Mang Adam lasaring adi baka jomangan eta geuningan wilayah nasib panawa euy
aya bejaan Ari Panawa mah geus nebus dosa nah daek dihukum 12 tahun sumuhun 1 tahun nyamur mudah-mudahan mulus banglusnya nyas ditur salamat kakak ngan negara Amarta dulu lu dialaan dikerid osina eta kang nuwatirna teh leuweung eueuhanan mah tutuwuhanana coreng can kai di taluaran di jarwalan ku Kurawa cek geuning can batu bara mak jeung pokona mah aset-aset negara teh beak meni Panawa mah kari bemerese meureun kece euy nya kete upami Tapi hujanan gitu. Halo dong sila peuting. Bogor. Ulah kaget, wong bagus. Aduh, kasaha teh? Nyebut wong bagus. Syah. Kita sora nepi ka aduh. Sahanya euy. Luka teuing atuh atuh wawu dalam mana? Naon Eta di hareup anu nyorowok. Da ulang da tahu. Saha? Mana wapi duit teh? Eta sora nepi ka wapi duit teh sia mah. Ada harjeng kuliah wae. Lawang, leret atuh. Mun bejaan gawir gitu. Ruas atuh. Aya naon jang? Kadieu Pak. Wah. Naon jang? Eta dipayun gak anu nyorowok. Nyorowok wong bagus. Kade sing hati-hati jang. Keur meujeuna bungbeng deuleu. Laras ayeuna Juru talung tik ti pihak Kurawa teh. Kade sia me HP biwir. kade bisi kacaletot. Biwir sakieu geus kandelna di pihak deui. Lain bibir eta mun urang mah nya kitu. Lain eta maksudna. Ulah kaget manusia. Saha nun? Saha? Eta sora. Saha? Aya nu cocorowokan wa timala nu. Saha? Cihihi. Naon yang cari kenaon? Naon sia teh? Kumaha kadunungan sia kadakungeun kunyuk. Karunya dunungan deui. Karunya naon? Pan urang mah sok. Naon? Saha? Udah gitu karakterna. Mun aya mah juragan Bima da sora mah lu. Tah eta simaan tah mah Kang. Simaan. Bima mana eta tuh? Simaan tah mah. Ku dewek dibawa tunggu pare baheula. Oh, kumaha da kungsi berbudak, kumaha teh Kang? beremaja. Dewek mah panai ngebah pare ngebah ayam nih. Syah. Ayam teh lumpat. Aya ingkah. Mau juragan Bima mengegerem heula nih. Kumaha cing? Syah. Berat dong, sia meneurewas aing. Hayam teh nepi ka ngaceleng atuh. Ngaceng jauh. Nepi ka teu ngenog deui. Nah, make teu ngenog. Oh, da jaluk. Betok diomongkeun atuh aya jalu. Juragan Arjuna, juragan Bimanyu ngebah hayam teh. Cing, kumaha? Kieu. Hayam. Hayam teh lain lumpat kana celengeu. Celeng ngising ning. Dalah kaseri hayam. Hayam teh kalah ngelela ning. Langsung ge dikitek. Langsung we dicala gitu Kang. Ngelelan eta hayam aduh aya kitu. Kade Pak. Kade sing hati-hati jang, kade bape biwir cu. Intel teh loba deui jang. Ulah ngomong-ngomong.
ulah kaget saja ujang lebih ka rangeteng gitu teh siung pada hamun ala jak pipa pipa nang saya pipa keur nganyot susu nanti kudu dipipahan Gusti ya mirip sareng gambar anu katilu gambar naon yakin ya si Arjuna Gusti urang tewak Gusti cicing ulah dikamahan si goblok jelema teh nu tiluan ini gara-gara kadeuleuh wae lain disangka naon lihat kurang tuh kucap kicep Gusti kawas kocan tuh sugan aing kalkum buat kaua tuh pantes jadi kalkum bapak dewek lamang teh kaua tuh kalkum kayuk cocok ya ayo disangkanya itu teh lamun bapak bukna panjang naon Kang beungeutna jiga kipas doraka bari da kos ka lain ka iwa teh jelema anu silo silau kumaha anu bogoh anu kitu mah pamali kakolot bener dulu itu anu diiket naon biheung agama Islam nu kitu mah kakak teh Naon tina beungeut lain kacirina dina naon mo dan siap bener gitu agama Islam nya heueuh atuh sia teu percaya nah geuning teu mawa onta nah di Arab tuh sakitu-kituna we pananyaona teh dina agama Islam teh heureut nyaho Islam teh jemar deuleu luas jemar leuwih ti satelit deuleu kacamata agama mah dunya kalau universal dunya akhirat nya jemar teh ulah lalawara lamun bener si agama Islam cing tarucing aing pangikeun tarucing naon sia teh hubungan tarucing jeung agama hubunganana tarucing jeung agama cing jauh mun pinter eta beragama kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas namun abus aing mulai nanyakeun teh abusna udah gede carana goblok udah gede gajah mah gajah mah gede kulkas mah leutik aing mah lain nanyakeun abus teu na carana kada mau abus carana goblok kaciri lain gua lain agama nah tuh jawab nu balekeunnya kada mau abus kaciri lain agama kumaha ceuk maneh carana taluk atuh kitu heeh carana mabukakeun kulkasna eusina kaluarkeun pan geus kosong heeh tah bos ieu gajah habuskeun tutupkeun deui we nah sia teh belegung kitu kitu kahayang aing teh goblok tong digiringkeun kulkas da sederhana da teu pira atuh geus gajah dina kulkas mah tong digiringkeun keun antep cing sok eta rucing naon tong di aing mah saeutik ke naon kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas nyontek goblok nyontek goblok bener mikir itu sia mah mikir menang batur wae itu sia mah menang batur lah da mah teh kitu ngeusianana ge atuh da jawabanna mah leuwih ti kitu deuleuh aing kumaha bukakeun kulkasna abuskeun kudana moal abus nah pan aya gajah di jero anjing aing poho aduh Gusti tak pikir teu
mikir anjing bohong aduh da eta si eta tak goblok teh sia sia nu gagagu ka aing teh bohong aing aduh teu sangka teh padahal kieu nya jawabanna mah njok bukakeun kulkasna kaluarkeun gajahna tak kitu asupkeun kuda tutupkeun we aduh ampun naon bedana motor jeung si lain ari aing manusia numpakanana aing motor nu ditumpakanana lain naon aing motor mah Kawasaki ari aing kawas monyet setan tadi sia kahum halus goblok teh jauh kayak di mana naon taruh cincin cing atuh salsa urang kayaknya di kuring manehnya naon teu naon kebon kalapa nyaho bon kalapa urang balapkeun kuda jeung gajah ka soreang di mana di kebon kalapa sok heula mana tukang lompat kuda mah belegu di mana-mana ge nya heula kuda nya heula gajah heula kuda heula gajah nah pan kuda mana kulkas kene tadi anjing ai poho deui wae naon sia teh jamu air aing disebut jamu air aduh halo saya jamu air oh jangan cupatna aduh aya teh coba teh geus sireum lamun dina kendaraan mah deuleu doh aing mah bus aing dewek sia mah teu boga bus leuwih nyari kang era boga gede juga artina sia mah kagablog hirupna sia pangna ngabegal oge lamun dina imah aing mah hotel aya aing pacilingan leuwih parah tah baru jadi pisan hate aing dari ini mah goblok pacilingan mah gini nggak Bandung ngajang eta menurut ngaheujeun goblok gini nggak Bandung ngirim disangka imah pacilingan si goblok sok sia hayanya parus alus jeung aing lamun dina manuk naon aing mah manuk Garuda aing sia mah bangkeina dong nyari sia mah taina dong nyari kang balas deui aing ngatingalikeun yang lebih perih lamun dina udud naon aing mah udud nu pangmahana wow aing sia mah ti kotok naon hubunganana goblok urang jeung ti kotok baik asapi ka nyarieun kang aya sertifikat geuleuheun hirup di dinya teh heeh nggak ngapodo we ka batur teh eta ku hubunganana teh kotok jeung udud kira aku siapa ieu bakal modar deui dek pipilueun sia teh naon teh eta si goblok ka aing nyebuti kotok iya iya jelema tong diganggu bahaya wah bahaya jelema didinya goblok naon sia teh tua-tua sia lain didinya ulah kumawani ka jelema ieu wah jelema bahaya ieu teh sangar jelema bahaya jelema bahaya jelema keur nguriling neangan tanding anya serang neangan lawan saumur hirup mah sanyahoun digeti serangan pecahkan dagor kulingis kuat modar dan kamu lagi kirincingan kirincing masih jauh-jauh kerincing masih kancing jaya kancing cetet kancing jaya kancing jaya badalungan badalohor Allahu Akbar Allahu Akbar oh shit halus lecar waktuna ngarasya badalungan
Surya Pringga Surya 16 temenang Surya Pringga Bayu Putu aing jelema rayud kanyud Bayu Putu lain rayud atuh jauh-jauh Bayu Putu ngaran kaula Bima Putra anak si Bima Putra Bima Ungjila jauh ilai ka mama Ungjila mingkop tapi omongan Bima Putra Arimbi Suta Arimbi Rana cekek aden naon sia apa teh ibu tabil cen Arimbi Raja lain ada teh jauh atuh ningali we kana jauh Bungar lain sok sia sok ibu tabil Arimbi Ratu Panggagahna lain jauh lain gitu Arimbi Sakti lain beli jauh lain Arimbi Panggelisna lain bebal teke aden mau aing disiksa teh atoh saha naon teh bunga goreng sangu meureun atawa goreng lukmas atau goreng dodones lain bangsa naon itu pancing karuliwat gitu kadeja mau separatis separatis anu ngaberontak atau teroris nah jauh-jauh atau lain tempat salju ieu memakai teroris nah situ ngomong teh tempat salju teroris pan teroris mah di mana orang aya salju atau aya angin pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah teroris tariris atuh teh mah jauh tina teroris tina tariris nah ojang nyamperkeun itu sia-sia aceng anang ulu anjir ini berwes gitu dulu bangsa naon katanya Turki teh jika makhluk di dalam laut sipud lamun di laut teh makhluk naon gitu teh kepiting lamun iya balak utak cabok sia wae lamun si lain kuda laut manehna empot bandar kainu garelo jelema teh naon ngomong naon maneh teh ini mah ibarat gitu barat naon lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla ieu meureunnan keor silaing bemo aya rek miluan maneh korong anjing sia teu nyambung dina mobil kana korong ampun lamun dina bubuahan
kuring rambutan si apa Bapak dewek mangu di deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah ari aing kalinggem anjing celinakan anjing jeung atuh laina lamun dina imah ieu hotel kuring meureunana loteng mah loteng silaing meureunana imah kontrakan da wala ari aing maneh mah cenah capit nanti nyamong aja aduh ampun cing atuh bere nu hade ka itu jang karunya deuleu atuh lamun dina kue sok euy naon euy eta hayang ngadengekeun tapi tidak ambak atuh kuing kue bolu sok ieu cenah ieu putri noong ai kuring nah hayang siling siling bapau ari uing mana ti kotok ai ti kotok kowe anjing aduh ampun jangan mana coy kuring teh semar 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 aya da cepot itu nu tukang dawala da pada ronok ngaran teh nya lamun ieu semar mah Semar Samsudin kuring cepot sutisna tah ieu dawala Hayati nah ngaran awewe atuh jauh di kamarana euy pada ngajugjug pertapan banyukan sana dek naon dek ngalamar sim kuring teh dek ngalamar ngade ca awewe payu pisahnya nah sarua jeung uing euy uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar ka saha heuh ka eta awewe Dewi Nilaningrum uluh dedengian teh dek ngalamar ka Nilaningrum heeh kurang ajar sia nya molotot eta teh kabogoh aing dulu anjir hawa awewe eta Semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak aing nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling singhareupan jeung aing dibelaan nyawa motor oh eta jelema kieu gede kawani dibelaan mung kana rombongan panayang teh heuh sia saha nu ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling singhareupan jeung aing sia teh ujung-ujung ngamaknya kabeh oh dah kitu akibatna tah ceguing oge geus eureunnan atuh kurang kumaha magelis cicing sia teungeun nah deuleu bebene dek diheureuyan batur waduh anjir mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu acan ge tepung nyebut bebene acan ge tepung geus nyebut bebene bebenul lain bebene kurang ajar sia jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis tobat Gusti ngeunteung sia tidak teh sarupa jeung nu kasep goblok dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu Pak geus Pak tungtung mata kitu geuning jadi pasea urang teh cicing sia gede aing gelut kumaha atuh geus kieu bapak teh gugu mah gugu we atuh heuh nya kitu ada soal anu ngaganggu mah budak anakna tanggung jawab
aing teh dilenajakeun wungku satedek ngalamar. Oh, si lain teh kalamar deui. Heeh, nanaonan? Eta teh saingan aing deuleu. Nganu harti ngajak pasea jeung dewek. Lain hehehe ya. Tetenya Ansya Semar. Sah. Aduh, Gusti era aing. Kolot tapi ka kitu kan. Haling kitu bepeng. Naon sia teh? Haling ka mundur. Paling nu beger cenah kitu. Nu beger mah bisi teu laksana kawin kan jemput kitu. Bisi cacat. Ngene ku abah urang tulungan. Ka itu jang. Tulungan aing jang. Kaki itunya euy. Mana teh bapana atawa anakna? Dewek teh bapana. Jadi eta nu hideung teh anak mana? Anak geuning mung di baju nya kitu we ning. Buligir keneh teh. Bae kahujanan teu taranjang. Nya hapunten teh pun anak teh idiot. Pek sing harapan kanya. Lamun teh mah ayeuna maneh melaan anu anak bener anak maneh sok. Ya raja aing anu geus kaitu mah deuleu. Aing ngajaga di dieu. Bisi awewe kabur ditewak bae di dieu. Pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok. Wanieun sia ka aing. Nu goreng patut kieu mah moal diameuan ku awewe moal. Nararasaan sia kasep kitu. Entong hayang meuli pipot. Cucurut adapun batu. Entong hayang kasih cepot. Camerut mah gede nyatu. Awan selain alis ini. Lawan wae. Kenal si goblok jeung deungeur. Organ lawan